share. Because when the sunshine, we shine together. Told you I'll be here forever. Yang ngopi, yang ngerokok, yang jelong-jelong, kos batur, itu boga duit. Ngalamar gawe ge rarese zaman ayeuna mah. Bawa persyaratan, kudu ieu, kudu itu, kudu itu, kudu ieu. Loba pagawean, tapi eueuh nu ngagaji. Aduh, pusing bala berbi. Bismillahirrahmanirrahim. Sugan we jelemana aya teu nyumput. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang, tumben sia ka dieu. Aya naon euy? Heeh. Tumben aku ge yang ka dieu. Oh, ya geus atuh. Ngobrolna orang bari dieu yuk. Jadi aya perlu naon ya sia ka dieu. Jadi kieu. Geus sabulan kan sia minjem duit ka aing. Ingat kan? Ingat? Tah, sia ngarti meureun maksud aing datang ka dieu. Heueuh nya, oh, sia rek nagih kan? Eta sia langsung paham. Tiba heula nepi ayeuna otak sia masih kena cerdas. Haha. Otak sia ge sarua, daya ingatna masih kena tinggi. Oh, soal utang mah, moal mata poho. Iya dong. Terus kumaha? Sia rek mayar apa moal? Aing keur butuh duit pisan euy. Aduh hampura wa. Orang teh ayeuna teh keur teu nyekel duit euy. Sia emang teu nyekel duit, tapi di kantong sia aya meureun. Sarua wa, tempo itu di kantong aing ge eueuh da. Tuh. Bol tempo ku sia bobolos sia tah. Kiraku sia teu boga saperak-perak acan mah. Kan sia teh ongkong geus gawe di peterbahan dapat duit. Can gajian wa. Emang kira gitu sia gajianna? Engke tanggal 5. Tanggal 5. Ayeuna kan tanggal 4. Berarti isukan bener sia gajian. Waduh, aing salah ngomong deh. Ya geus atuh. Saya isukan balik deui ka dieu. Benernya. Awas ya, lamun isukan ngawadul berarti ayeuna sia ngabohong. Heeh. Bawal teh ah, kos awewe. Yang satu aing enak rek balik heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari di jalanna. Duh, iya sawah, teka urus, mumpung ke loba cai ah, ayo nama harus dipelakan deui, arek nyangan pegawai nalan, arek macul. Tos di mana Mang Sapri? Iya, tos ngontrol sawah, eker nyangan udaikeun macul. Oh, yang anu maculnya. Urang dek atuh Mang. Emang butuhna didinya bara orang nu gawena. Butuh nama 2 orang, Kang. Lamun daek mah didinya pangneankeun hiji deui. Oh, butuh 2 orang ya. Keleh orang hiji di orang teangan. Heueuh nya Kang pangneankeun. Ayeuna mah geus urang arek ka warung heula. Kedengar lah Mang. Ari sawahna nu belah mana? Eta tah deket sawahna Mang Kasong. Oh, Mang Kasong. Oh, apal urang ge. Geus kitu we nya, urang rek ka warung heula. Ya Mang, mun. Ayo mangga. Mereka mana wa? Reka dia ya lagi hutang. Oh gitunya. Mangga atuh sing hasil. Nyamang mohon. Aduh, alhamdulillah gaji aing geus turun.
penting. Tenanglah, selengit. Boga dia bebasnya, senang hirup teh euy. Ayeuna naonnya? Mending ge sare lah, mending lah. Everything dinner. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sia. Sigi-sigi ka dieu. Ganti mau baik deui sia teh. Ya tuh orang enak mah ngobrolna bari dieu. Yuk, ayo bro. Bro, baru utang sia. Ampura wa, gaji aing teh can turun. Nyaho mampet di mana mah deui? Mampet. Emang na WC mampet. Terus kumaha tuh? Cina sing janji rek main ayeuna yeuh. Ya kumaha tuh, hayang aing ge lumayan ayeuna. Cuman aing gajina can turun, kumaha tuh. Aduh. Iya tuh lah aing dah. Heeh, ayeuna mah kieu we atuh, lamun gaji aing geus turun, aing ke ka imah sia, ku aing bayar hutang aing kabeh dilunasan, kumaha? Bener tuh, ulang ngabangus doang sih ya. Beneran, aing janji, swear. Oke. Awasnya lah masih ngebohong deui, paling tindik sama Tasya tah. Siapa mun teu percaya amat sih ka aing? Beungeut sia mah saya dipercaya, meragukan. Sah aing rek balik lah. Awas sih nya, lamun jeung boga duit bayar hutang sia tah. Heeh, cungur. Oh lah, bisa rek balik lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kade di jalanan euy. Duh, aing mah gagal rek buka duit ya. Geus di mana, Ong? Gandeng sia, tong bertanya lah. Kunaon jelema teh? Gelo sudah. Kira-kira sahanya nu bisa diajakan gawe? Mang Kohar. Beja nama manehna teh nganggur di imah. Kira-kira daeken moalnya diajakan gawe. Aduh, anu nitan hitah gawe atuh moro-moro bagong atau biaya pemasukan. Wujud isuk can udut, can ngopi jadi hararase. Coba nama orang teleponnya jelmana. Wing wing wing. Wah, aya telepon ya ti Mang Toha. Sugan we piduiteun. Halo, Wak. Halo, aya naon, Wak? Jadi kieu, Wak. Urang teh boga proyek ye. Proyek naon, Wak? Eta proyek macul di sawah. Hah, macul di sawah saha, Wak? Eta di sawah Mang Sapri. Anu deket sawah Mang Kasong teh ya. Nyaho meureun. Heueuh nyaho. Tah heueuh na eta. Jadina kumaha ye? Pak Kohar daek teu. Nya hayu daek lumayan jeung keur ngopi mah. Tah, geuningan eta nyaho. Hayu geus, kana mah urang ka sawah we. Da ditah digawean poe ayeuna keneh. Oke lah, urang ge langsung meluncur ka sawah. Oke, Wak. Urang ketemuan di sawah we. Tong poho mau apa culnya? Oke siap, Wak. Woi, Wak. Hei, Ah itu, di alun-alun jongol. Wah yang ditanya, menarik meuli seblak ceker. Jeung odading cenah. Reka mana sih ya? Diuk dina ieu. Reka imahna aing euy. Dia cilisa dia. Ih, bocong nge. Bah, mantep, Wak, papi teh. Lain mau dua atuh, malah mau hiji ningan. atuh sia lain mawa. Nah, jadi. Astagfirullahaladzim. Mampus ya Mang Kohar, tak mampus ya tak kabura. Akan.